Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan kasugri pamiarsa mitra kaum dangu anu mulia, sampurasun wargi-wargi sadaya. Bingah bagja turu kumbira kanggilang dina leresan ayeuna tiasa nepangan deui kasugri pamiarsa dina padaran acara dongeng enteng. Dina leresan ayeuna kanggilang baris medar hiji carios enggal anu dumasar kana kasang tukang sajarah nu aya di wewengkon Banjar. Ieu dongeng teh ditulis ku Yasana Aan Merdeka Permana. Teh karaos kasugri pamiarsa urang tos nincak bagian kaopat, urang baris medar hiji carios. Dina judul Rusia. Rawa onom. Rusia rawa onom. Aing mau ukur ngaloris para pangagung mungkul cek Aki Daru. Ari abdi kumaha ieu abdi kumaha nyemar kona hayang milu ngecedok we sia tunggu dapur cek Aki Daru. Sanggeus sadaya pada saged atuh bring aleutan teh puluh-puluh jumlahna. Kang Ujer, Kang Jang Dayat oge Lendra kaagehan kuda hiji sewang. Rombongan anu rek muru kampung Handiwung teh ku utusan anu nuyun ti hareup dibawa heula ka Cisaga. Sabab camat Cisaga anu sarua diulem menta disamper we cenah da sakalian ngaliwat. Dirancah ka Cisaga teh jauhna kira-kira 15 km. Lamun camat Cisaga kudu ngumpul heula dirancah bakal jauh teuing. Ceuk utusan kampung Handiwung teh perenahna kidul ngetan ti Cisagana. Tebih di desa Ciminyak, kampung Babakan, namun rada mencil, cek utusan. Sanggeus camat Cisaga dipapageun bring aleutan teh neruskeun lalampahanana. Lalampahanana meakeun waktu sapoe jeput ngaliwatan sababaraha pilemburan suni anu ancal-ancalan. Mapai-mapai sisi ranca, sakapeung kudu kukurubutan kana jalan satapak anu jembet ku rambu-rambu leuwih. Nepi ka hiji padataran anu kacida genah namun diliwatan aya jalan anu leuning jeung rata. Juragan Bendara Wadana marentahkeun rombongan eureun heula. Sapopoe urang teh aranje cileudina kuda. Karunya kuda urang sina reureuh saurna. Sadarnya barungah diajakan dereuh teh lain karunya-karunya teuing ka kuda da sabenerna mah kuda mah bisa lumpat 2 poe teu eureun-eureun. Karunya soteh ka anu tarumpakna we da malah anu tarumpakna ge mopo cenah. Ieu teh jauh keneh lampahan teh ceuk camat Cisaga ka utusan anu jadi tuduh jalan. Ieu teh tos kala berjalan berasna ka kampung Handiwung kamparan. Cek utusan nu saurang. Alus geuning jalan anu muru ka pilemburan mencil tehnya, cek camat Cisaga. Alus mana jeung jalan desa di Cisaganya, Bendara Wadana ngiring cumarios. Atuh camat Cisaga rada bebeleheman. Meureun rumahsa masih keneh loba jalan anu di desana nu aya di kecamatan Cisaga tacan mulus kabeh. Sarua kaula ge era kusabab salaku wadana rancah can apal pisan ka lembur Handiwung. Amat make kudu milu ngurus, saur Bendara Wadana. Kitu sababna ayeuna urang kudu mentingkeun ngalongok urang kampung Handiwung bisi asa di anak tarekeun, saur Bendara Wadana. Ceuk utusan anu mapageun acara anu utama mah engke bada sareupna. Jadi cenah lamun ayeuna lempang anca ka kampung Handiwung teh pas nyang hareupan sareupna. Di wartosan kitu Bendara Wadana nyuhunkeun kamandang nu sejen.
kumaha cenah lamun tong anjeun celebay dina kuda, mending gila leumpang we kuda mah tungtun bae, saurna. Tur sararea satuju. Ieu bujur meneh asa dempes tuh, cek Kang Ujer. Nyarita ka Jang Dayat, puguh we. Manehna oge satuju sararea leumpang hitung-hitung nitah kuda reureuh. Bari narungtun kudana sewang-sewangan sararea papada uplek ngobrol. Ari di tempat hajatan bakal aya kares menan moal gitunya, cek Kang Ujer. Kabeneran aya ti rombongan utusan anu leumpangna deukeut Kang Ujer. Rome-rome kamonesan bari saaya. Angot, ieu mah dihadiran ku Pangagung. Pokna mungguh mantap gumbira keur Kang Ujer. Naon bae tah? Kares menan teh sila. Rupa-rupa. Aya tayuban, aya ronggeng gunung, aya papantunan, aya wawayangan, aya ogel jeung bobojegan. Pokona mah rupi-rupi we. Cek utusan ti kampung Handiwung ngungguh beuki bunga, beuki gumbira keur Kang Ujer. Sabot kitu di kalangan para kuwu oge aya obrolan sejen ngan utamana mah marehna mah keur cacarita soal kampung Handiwung. Cik maranehna mah nya salah saurang ti maranehna meuni eueuh nu apal kana ngaran kampung Handiwung. Sanggeus wayah geus asup ka sareupna di hareupeun tetenjoan mani murub mubyar. Anu murub mubyar teh tetela cahaya damar sewu anu dipasang di sapanjang jalan. Oncor anu seuneuna hurung ngaberes rapih di kenca katuhu sapanjang jalan. Boa ratusan ieu pesta rongkah. Beti puseur dayeuh kawadanaan rancah ge tara kungsi aya pesta sakieu poharana. Saur bendara wadana hookeun nu sejen ungeuk-ungeukan nganyakeun. Sabot keur ngabring narungtun kuda bari polohak-polohok ti kaanggangan kadenge sora tatabeuhan ngageder. Laguna Kebojiro. Kebojiro teh hiji lagu anu biasana masuk dipake mapag tatamu agung. Boa-boa keur mapag rombongan urang ye. Kang Ujer ngaharewas ka Jang Dayat anu basi keneh palahak polohok. Utusan anu jadi tuduh jalan nyarita ka rombongan sangkan sararea arunggah deui kana kudana masing-masing. Pikeun narima pamapag ti pribumi. Atuh sararea rampak arunggah kana kudana masing-masing. Barisan kuda teh diatur ngajajar rapi, panghareupna utusan duaan jadi pengawal. Jajaran kaduanya eta bendara wadana rancah. Saterusna ngajajar abringan kuda para pangagung sejena jeung pangtukang namah para ponggawa kaasup Aki Darum jeung anak buahna. Degungung klung mawakeun lagu Kebojiro, mungguh matak ngageterkeun jajantung. Beuki ngadeukeutan ka tempat nu hajat beuki karasa aweuhan geder peterna. Ayeuna mah dikenca katuhun jalan ngebaris juru papag di wengku ku para nonoman umur bela kesenteng. Rumaja putrana mungguh garagah karasep. Pakaian pulas hideung. Rumaja putrina geulis maranis jeung camparenik marake kabaya sing sarua hideung deui ku warna benang perak. Para tatamu nu keur dipapag kabeh ting polohok sabab teu nyangka samemehna. Yen datangna ka ieu lembur make dihormat-hormat sakieu gedena. Lembur naon ieu? Aing kakara apal anu ngaranna Handiwung. Tapi kamajuanana leuwih alus lamun dibandingkeun jeung kamajuan puseur dayeuh kawadanan rancah. Saur manah bendara wadana. Kasugri pamiarsa, Handiwung teh sanajan tempatna mencil jeung hara-haraeun. Tapi tetela mangrupakeun pilomburan anu gegek ku pangeussi.
Malah henteu sakadar gegek sabab saban adegan imah rata-rata nya badagnya aragreng kabeh dijieun mangrupa imah panggung. Di tukangan imah rata-rata baroga leuit. Ari leuit teh paranti neundeun gegesan pare bahan pibeaseun. Di hareupeun imah pakarangan lega. Minangka pager pakarangan teh nyaeta rupa-rupa tutuwuhan palawija. Aya pelak cengek, aya pelak surawung, aya pelak roai, jaat jeung sabangsana. Rata-rata baroga kebon deui di tukangan imah teh. Kebona tukangan imah rada anggang di adegan leuit tinggal runduk rupa-rupa tutuwuhan galede. Aya tangkal buah, aya tangkal rambutan, kadu jeung sabangsana. Bendara wadana rancah ukur neuteup gogodeg. Sanajan mireungeunna wayah sareupna tapi naon anu cikeneh ka Bandungan teh. Atra ukur netelakeun yen Handiwung teh hiji kampung anu subur makmur. Gemah ripah loh jinawi. Manah bendara wadana ngaraos wirang alias era dumeh aya ambara hayat anu ngaku kaereh ka kawadanaan rancah. Tapi saeutik ge teu kakontrol, teu kaperhatikeun. Boroka kontrol boroka merhatikeun dalah apanan apal ge henteu. Leuheung sanajan bari teu diurus ku Pangagung. Ieu hamba rahayat ge sanggup bajoang ku sorangan dina ningkatkeun pangupa jiwa. Tapi kumaha lamun kaayaanana malah walurat. Miskin jeung katalangsara. Tur Pangagung diantep. Tur ku Pangagung diantep sabab teu nyaho-nyaho pisan. Pamingpinana haon ngaranna nu ngantep nasib ambara hayatna. Saur manah bendara wadana rancah harita. Lamunan ingkang bendara kapegat sabab rombongan geus anjog ka hareupeun imah nu boga hajat. Di hareupeun imah anu pakaranganna lega ngadeg balandongan anu badag dihias ku rupa-rupa papaes nu endah. Sieup pisan jeung endahna imah nu boga hajat. Imah anu aya di kampung Handiwung nya badagnya berseka atuh angot imahna nu boga hajat da puguh tua kampungna pisan. Lian ti jauh leuwih badag teh oge leuwih megah ceuk ukuran jalma harita mah. Kumaha teu rek disebut megah rek disebut mentereng sabab imah teh sagemblengna dijieun tina kai jati pilihan. Kentengna tina kenteng sirap tepasna lega, lantena herang ngagenclang bakat ku lemes. Cahaya damar sewu jeung lantera anu geus dipasang sabab mangsa geus hareupna nyorot kana lante tepas. Degung monggang anu mirig kebojiro masih ngungkung basa alitan rombongan disawer ku rupa-rupa kekembangan. Tur lagu kebojiro kakar eureun sanggeusna nu boga hajat tuturubun tina tetecean rohangan tepas sabab rek mapag tatamu. Wilujeng sumping ka lembur Handiwung gamparan ceuk nu boga hajat. Awakna sembada kumis nyeripit ipis jeung beungeut bersih bodas. Umurna moal ngaleuwihan 50 tahunan tapi sorot panonna seukeut pinuh ku wibawa. Manehna mamake iket jenis salontreng make baju kurung pulas bodas tapi ditutup ku pakaian pulas hideung jenis bedahan 5. Ngawanohkeun jisim kaula tua kampung Handiwung pun Windupati anu katelah sumangga salira dihaturanan calik ceuk tua kampung nu nelahkeun manehna ki Windupati. Bendara wadana digondeng dibawa ka luhureun tepas panggung
Geus kitu dicalikeun dina kursi ukir. Tatamu ti ieu rombongan diperenahkeun dina jajaran kursi nu aya di jeroan balandongan. Cisim kaula lir kagunturan madu, lir keurugan menyan putih. Wireh salira gamparan anu janten pupuhu di wewengkon ranca. Keur sarurumpaheun nampi pangogan cisim kaula, ceuk Ki Windupati. Malah kaula anu asa diajenan mah. Rumasa kaula teh ukur samet ngaku jadi pupuhu nagara. Tapi ari heman ka ambar hayat mah henteu mampu. Buktina kaula meniti nyaho-nyaho aya lembur nu katelahna kampung Handiwung. Anak anjog ka ieu tempat. Kaula mungguh hookeun. Hiji pi lemburan anu can kasabaku pangagung. Boro milu ngurus milu nalingakeun. Tapi tetela ieu kampung menisaki suburna, menisaki makmurna. Saur Bendara Wadana rancah cacaryo sajujurna. Nguping cariosan kitu Ki Windupati ngabelengeh seuri jajaran huntuna ngaborelak bersih. Henteu salawasna ambar hayat kedah nyesahkeun nagara. Panginten saupami aya ambar hayat anu hideung ngawangun nagri, ngawangun kajamogaan hirupna kalawan mandiri. Eta bakal matak ngagampilkeun ka pangagung dina ngurus nagara, sangkan langkung sae deui. Walon Ki Windupati, Bendara Wadana rancah unggut-unggutan. Duka panuju, duka saukur jang nutupan wiwirang sebab asa kasindiran. Kaula bunga nempau keayaan ieu kampung sakieu alusna. Malah balaka bae. Kaula edek ku guru ka Andika. Kumaha tata cara ngurus nagara maneh sakieu bisana. Saur Bendara Wadana sajujurna. Atuh ari diomongan kitu mah giliran Ki Windupati anu mamandapan nahap-nahapkeun maneh sabab sieun asa disungkun. Terumao sisim kaula pinter dina uras-urus. Atuh pirani ge ngurus lembur lah. Jeung tangeh upami dibandingkeun sareng ngurus nagara mah pokna. Mungguh teu kitu Kisila. Sabab dina enas-enasna ngurus anu leuwih badag teh nya dimimitian tina ngurus anu leutik heula. Mun ngurus anu leutik bisa kelawan hade. Meureun saterusna bakal alus mun ngurus anu badag oge. Ayeuna kalolobaan jalma teh hayang langsung ngurus anu badag, da hayang katangar. Padahal lamun teu apal kumaha tata cara ngurus nu leutik, hamo bisa ngurus anu badag. Saur Bendara Wadana rancah panjang lebar. Ayeuna anjog kana acara pokok kasugri, tua kampung Handiwung di antara Nabiantara mere pamapag sacara resmi kata tamu penting tidayu. Tur sabalikna giliran Bendara Wadana rancah mere pamapag jeung ngawilujengkeun kanu boga hajat. Kalawan sacara resmi nyebutkeun rasa tumarimana kana kamotekaran urang kampung Handiwung anu geus bisa ngawangun lemburna sacara mandiri. Kasugri pamirsa, urang asa heula yuk Kang. Hantem we ngadongeng, mana geus ngucupruk kitu tah, geus ngabudah tah sungut. Heuh nya. Nya tah. Kasugri pamirsa mangga urang ngasuh heula ngasuh ah. Nu bade ngopi mangga eta mah. Akang mah dekacayu we heula lah. Nya sok ngaso heula nya kasugri pamirsa, urang lalasan heula ngaso heula. Kumaha Kang, sabada ngaso? Tuh Kang, katinggalina teh jag-jag deui ari geus ngaso mah. Sok atuh der-der diteruskeun deui dongengna. Nya nuhun pisan. Kasugri pamirsa ku bargi cek kopina geus diampihan deui ku ieu si Oo. Teu urang teraskeun deui dongengna nya. Mangga sok kabarajeun deui kabarajeun Urang teraskeun deui hanca dongengna. Mangga wilujeng ngadangukeun. Dar Ayeuna anjog kana acara pokok kasugri, tua kampung Handiwung di antara Nabiantara mere pamapag sacara resmi kata tamu penting tidayu.
Tur sabalikna giliran bendara wadana rancah mere pamapag jeung ngawilujengkeun kanu boga hajat. Kalawan sacara resmi nyebutkeun rasa tumarimana kana kamotekaran urang kampung Handiwung anu geus bisa ngawangun lemburna sacara mandiri. Ku jalan kitu kaula salaku pupuh nagara jadi asa dientengkeun dina tugas kanagaraan. Saur bendara wadana. Nu hadir di dinya aya nu seuri mesem ngadengekeun eta biantara teh teuing naon maksudna. Ngan sanggeus rengse acara biantara der lumangsung acara kadua. Sanajan kasebutna acara kadua tapi mungguh ieu anu ditunggu-tunggu mah. Nu dimaksud acara kadua teh nyaeta dibukana rupa-rupa pintonan karesmenan. Aya sababaraha panggung pintonan tapi sararea dibarengkeun sinaminton. Anu resep kana pintonan seni pantun mendeko di hareupeun panggung pintonan pantun. Anu resep kana bobojegan atawa sasandiwaraan nya mancona dina papanggungan anu jadi karesepna. Puguh moal silih ganggu dan nu disebut loba pintonan teh, nu disebut loba panggung teh da paangga. Zaman harita mah acan dipiwanoh anu disebut pengeras suara. Jadi pintonan teh ari sora mah saaslina wae. Tatamu masih namurak susugu heula sanggeus diwanuhkeun ka sapasang panganten anu kabireungeunna geulis jeung kasep. Rombongan ti kawadanaan rancah dituang leueutkeun. Kang Ujer sapara kanca ka asup Jang Dayat, Lendra jeung Aki Darum malah mani jiga anu dikaryaankeun. Rupa-rupa kaadaharan sagala dicokot sagala diasaan. Meni sagala ngeureunah euy. Dirancah ge sakitu ide gelihar di pendopo acan manggih kahakanan mewah jiga kieu teh yeuh ceuk Kang Ujer. Ari ieu naon nyai? Cik Aki Darum nunjuk kana hiji pasakan. Nanyana ka budak parawan jekekan anu ngaladenan nyayagikeun kadaharan. Ieu teh daging gebong anu katelah maki. Walon budak parawan anu digelung jucung beungeut narancunit geulis. Baruk daging gebong. Mana nyeples dagingnya anya ceuk Jang Dayat. Sumuhun Kang, dasa estuna daging leres, daging mencek, dipasakna di daging gebogkeun katuangan para raja. Walon si rancunit seri manis. Teuing mana anu leuwih narik atina hapapasakan daging gebog atawa parawan jekekan anu nungguanana. Gun bae rek nyokot daging gebogna we heula ceuk Jang Dayat iirih hila. Jang Dayat teh camuilan dahar pasakan anu katulahna daging gebog teh. Seungit melenghir empuk aya sari rasa dibeuleum jeung dipais. Jigana ieu daging teh mimitina diganggang heula dina durukan. Ngan sanggeus kitu dipais dibungkus ku daun cau sabab karasa aroma daun cauna. Sababaraha kali milu moro, sababaraha kali menang sato mencek. Tapi lamun dipasak paling oge dibeuleum, disate atawa dikere jeung digule. Nya kakara ayeuna ngasaan pasakan anu katelahna daging gebog mah. Kipu euy. Hipu nyaan ieu mah. Cek Aki Darum bari cacamuilan dahar daging gebog. Si Markonah mamun nakalian titah ngarecek dugang daging teh nya liatnya asin. Matak punglak huntu ah. Pokna moyok si Markonah juru masak pendopo kawadanaan ranca. Saha ieu teh nyai anu masakna nya?
Cek Kang Ujer. Nya sasaha wae dari dia mah. Sasaha ge tiasaeun masak daging gebog. Ari kitu jantan kawajiban. Tembal si Nyai. Eta we bejana cenah mun papasakan geunah cenah nya. Cenah naon teh? Nya. Papasakan oge pasti geunah cenah nya. Ih, tepuku sia nyarita teh. Sabot keur tuang leueut ari dedegungan mah terus ngeungkeung. Nganayaga teh jiga anu geus apal sanggeus nyaho acara tuang leueut rengse. Ayeuna pintonan karesmen teh robah jadi celempungan. Kitu ge ukur sababaraha lagu. Sabab geus peuting datang waditra dirobah jadi pintonan keur mirig acara ketuk tiluan. Kang Ujer jeung Dayat mimiti silih reret. Kajaba Lendra anu hare-hare mah. Ketuk tiluan teh seni pergaulan nya sajajar jeung seni tayub lah. Boh dina ketuk tiluan boh dina tayub nu lalajo dibere kasempetan jeung milu aub ku jalan ngibing kalawan bebas nuturkeun wirah mawaditra. Nu ngabedakeunana mun ketuk tiluan biasana diayakeun ku ambara hayat biasa. Ari tayub mah jiga khusus keur pergaulan kalangan pangagung. Boga hajat ngajeng-ngajeng kehadirin bisi aya anu rek kaul ibing ketuk tiluan. Atuh Kang Ujer jeung Dayat menigis curing hak silih reret. Pon kitu deui sababaraha urang ponggawa rancah menigis kumejot hayang ngagajleng ka tengah pakalangan. Bisa jadi alatan getek ku sora kendang anu nuruk tukrang. Bisa jadi alatan getek ku mireungeuh juru ibing wanoja anu keur ngibing bari nyala lenjang nyararan cunit. Teu kuat ku handaruan sora kendang Kang Ujer minta widi ka bendara wadana pikeun tampil di pakalangan. Tur sanggeus diunggeukeun mah ngan gajleng bae unggah ka luhureun panggung. Malah Jang Dayat mah geus teu tatapasini haget nuturkeun Kang Ujer. Pamustunganana sakumna ponggawa rancah ting garajleng ka pakalangan sacara bagilir ting rengkenek ibing ketuk tiluan. Reng saya ketuk tiluan diganti ku seni tayub jiga anu surti kaum cacah ting kolesed teludeung unggah kana panggung. Wis lawas ketemu maning, wis lawas ketemu maning. Sabab ari tayuban mah khusus ke pangagung. Lalaguanana geus dihaleuangkeun meunang sababaraha rintakan kayaning mipit kembang, sinur, Arion, Catrik, Sulanjana jeung sajabana. Mimitina mah pangagung tirancah teh jiga anu rumegag jeung asa-asa. Ngan sanggeus ku bendara wadana diunggeukeun mimiti ludeung nyanggap soder ti ronggeng. Mimitina ukur hiji dua ngan sanggeus ku cibeurih mirucaan atuh pamustunganana sakuruku mah eueuh nu kaliwat nampanan soder. Beuki maju ka peuting lain beuki simpe tapi kalah ka beuki haneuteun. Sabab anu ibing beuki ngalobaan teu semah teu pribumi kabeh arunggah ka panggung milu ibing kaul.
Meureun iwal ti Bendara Wadana anu henteu mah. Kewindupati oge kaasup anu henteu nampa soder, bisa jadi teu resepeun, bisa jadi ngahormat ka semah anu teu nampa soder. Sanggeus waktu ngaheup ke tengah peuting, sanggeus Bendara Wadana ngaraos capek socana, ngaraos cepel socana, anjeunna nembe cacarios ka pribumi, yen geus waktuna undur diri ti ieu tempat. Jeruk manis dimakan. Ae, manawi teh salira bade karulang bae di dieu. Margi ari tempatku lemah parang tos disadiakeun. Cek pamajikan pribumi. Hiji awewe kira-kira umur 40 tahunan, tapi teu leungit kageulisanana. Ari kahayang mah kitu, da ieu mani baratah kieu geuning di handiwung teh. Tapi da isukan pabeberang di pendopodek aya kumpulan nguruskeun garapan, ngagaringkeun ranca, saur Bendara Wadana nolak pangasih. Ngadenge rek aya babadamian ngagaringkeun ranca ka tembong pihak pribumi jiga semu kerung ngan teu katara ku Bendara Wadana. Rombongan mah jiga anu handeuleun pajah rek marulang peuting ieu teh. Nu jadi masalah jiga cek alasan Bendara Wadana. Sabenara mah cicing di kampung Handiwung teh mungguh betah kacida. Henteu jelas nah ngarasa betah teh ku sabab kampung Handiwung sakitu asrina atawa dume hal sejen. Ari anu dimaksud hal sejen teh sabab salila cicing di tempat hajat tetenjoan teh nganu geulis jeung nu geulis wae. Sakur awewe nu aya di dinya asa teu kapanggih nu umurna kolot, asa teu kapanggih anu teu geulis, anu teu rancunit. Salian ti kabeh diwengku ku parawan jekekan umur 16 tepi ka 20 tahun teh. Sasat kabeh ge para bidadari wungkul. Umur pangkolotna nu aya di dinya teh paling oge pamajikan tua kampung. Da kabireungeuh umurna kira-kira 40 tahunan. Kunaon atuh juragan Bendara kalah ka milih mulang ayeuna nya? Cik Kang Ujer semu handeuleun. Isukan pada lohor apa nandek aya kumpulan urang teh di ditu. Cek Lendra anu tadi tepati loba nyarita. Nya bener mah bisa digudak we ya subuh lah. Cek Jang Dayat. Capeng kena teh. Itu cek Dembal Lendra Pondok. Kanyataanana Bendara Wadana rancah teu tiasa dihulag. Karepna kayang hoyong mulang peuting eta keneh. Nyari kekeh mah sumangga bade mulih ayeuna oge. Cek pribumi. Bari nitah ka pagawena pikeun mamahanan sagala rupa babawaan. Salian ti idangan teh oge dibekelan rupa-rupa kadaharan tina hasil bumi kampung Handiwung. Aya gula bobonjoran, aya peuteuy dibeungkeutan, malah rambutan jeung kadu oge mungguh rebo. Kabeh dikolawitkeun dina tonggong kuda, nyao deuk di mana anu bogana tumpakna mah. Pintonan karesmenan ditebeh ditu masih keneh ngungkung hawar-hawar. Tapi ari rombongan dirancah mages saged dek mulang. Sanggeus sararea sasalaman dari amitan kanu boga hajat. Bral Arya. Ngan sameme iyang ke windu cumarita heula. Supados aya dina kalancaran salamina lampahan. Pamugi sadaya ulah ngalieu ka tukangnya. Pokna mani atra ka Bandungan ku sadarea. Mungguh matak heran. Tapi deuh telepek saorang oge nah make perlu kitu. Tur ari geus kitu mah bring eleutan kuda teh iyang ninggalkeun kampung Handiwung. Di saja jalan balik sabot acan keluar ti lawang saketeng lembur mah. Rombongan teh masih keneh bisa nyaksian yang disebabaraha panggung, masih keneh aya pintonan. Angot pintonan pantun jeung wawayangan mah, dan nu biasana oge sok parat tepi ka wayah janari.
Das kasugri pamiarsa. Waktosna ya. Teh kapan rupina teh. Atuh kasugri pamiarsa waktos narupina tanya ada urang maka sangkar ku waktos gening. Urang cekapkeun dugi ka dieu we heula pederan acara dongengna. Enjing urang baris teraskeun deui dina waktos sareng kalura anu sami. Kang Gilang sapara kancang haturkeun nuhun. Wilujeng kantun permios.